ngarek studi tour. Sabab judul nage studi tour. Hartina ari studi tour, ai studi teh diajar, ari tour teh mamangkat. Jadi budak sekolah di SD di Bogor, di SMP di Bogor, SMA di Bogor, mangkat kasusukan, mulungan runtah, caina diangkat dibawa ke laboratorium, terus dipariksa eta cai ngandung komponen pencemar naon, ieu runtah aya bakteri naon, aya virus naon, nu kitu studi tour. Aya nunari tadi direkam diperhatikan gerakanana tarianana maknana nu kitu teh studi eta lagu Wahyu Kolosebo engke dihartikeun tinu bahasa Jawa kanu bahasa Sunda naon eusi laguna eta teh studi ningali bulan ti peuting kaluar ti imah eta teh studi. Jadi guru kudu kreatif. Studi tour teh lain naik bus mangkat ka Jogja, lain naik bus mangkat ka Solo, eta mah piknik. Apa nu demo kamari teh demo gubernur supaya jelema dipiknikeun. Cek urang mah teu kudu di demo. Naon sababna nu dicareku aing mah studi tour lain piknik. Lain pariwisata mantake aneh nu demo studi tour nu demo na teh travel pariwisata saha aing mah teu nyarek syarek piknik ka mana ge hempek ngan lamun piknik jeung indung bapak maneh tong ngalibatkeun sakola sabab dinu sakola eueuh kurikulum studi tour eueuh iroh eueuh aya siro. Ite kudu pinter Ite kudu pinter. Jadi kuring teh ngajarkeun naon? Ngajarkeun ka urang Sunda supaya jaradi raja. Lamun hayang jaradi raja mikir boga pendirian, boga prinsip, ulah daek dibibita ku batur. Dah batur mah ngambek sonten kulantaran teu bisa ngalah duit ti maneh. Ari maneh ridho anak maneh jadi objek usaha batur. Tempo ngaguling mah bus di Depok nu mere duit aing lain pengusaha travel. Bener teu? Kunaon kunyaah aing teh nyaah. Keun bae aing dipikang ngewa ku saeutik jelema asal aing bisa nganyalametkeun loba jelema. Dah engge ngalaman, hirup kieu teh ngalaman, aing mun hayang momobilan sok disiksa ku indung aing. Kumaha disiksana? Kaondangan. Geus kaondangan baheula. Hayang momobilan eta indung urang. Mi, meuli itu. Indung urang teh meureun mere meuli momobilan eueuh jeung bekelan ceuk aing sakola isukan. Cek mi aing teh eta pinter indung aing keh heula engke belah ditu nu meulina lempang deui urang teh mi eta momobilan nu eta aya keneh tong nu ieu tuh nu itu nu alus mah lempang deui mi ieu mi ulah nu belah ditu aing tepi ka imah mi geuningan henteu meuli momobilanana heukeun bae kasep geurah sare eta teh lamun indung aing nuturkeun aing meuli momobilan indung aing isukan budak lanceuk aing teu boga ongkos jeungeun ka sakol meuning keneh ayeuna urang teh kaluar kesang badag kesang lembut meuning keneh hari ini hujan darah daripada besok kita hujan air mata.